Hoi guys, hoi hoi hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deh ke kontena Mama Aero dan Gio nya ye. Guys, di dia iya kebetulan ekeng ngiricik turun hujannya guys. Tapi ente gede sih nya sedeng we lah. Nah, kebetulan ti isuk acan turun hujan ya guys, kakarek ayeuna sore ieu video ku urang tag keur isuk mung kakarek diedit ayeuna nya langsung erek ku urang di posting. Ieu balik deui atuh ka judulnya. Alasan urang lamun bikin konten tara sok make sunscreen kunaon sih? Ieu alus nama make sih sebenarnya mah nya guys. Mung skincare urang nu biasa orang pake geus ngandung SPF 50 geus tinggi kan nya eta teh SPF 50 geus bisa ngalindungi wajah orang ti paparan sinar mataharinya guys. Tapi alus nama sih nya di double make deui sunscreen anu SPF na sarua atau bisa lebih tinggi teh eta lah mun bisa mah nya guys. Tapi orang teu kieu ribet guys, jadinya geus we atuh da sunscreen skincare urang oge da geus ngandung SPF nya, jadinya geus we atuh lah. Intina mah urang mah jelema karep dewek teu kieu ribet, jadinya geus bae atuh kuduna mah kudu make deui sih mun alus namanya guys. Peda eta mah kembali ka urang deui sih urang mah da kecuali lamun skincare urangna teu ngandung SPF atau SPF na leutik lah kakarek boleh ya guys. Lanjut atuh ya ke biasalah ke make upan ya guys. Pembahasan geus tadinya guys. Ieu make up kali ayeuna teu pake foundation jeung bedaknya guys. Kebetulan kamari urang teh keur jerawatan. Jadi eureun heula nya pake ieu na jeng jreng tara kasampak geus jadi we atunya geus atunya. Ieu videona geus ek anggeus, bye bye.